Jabang Karang nanaonan sia kalakan nyerang dewek. Aya naon sia balik-balik kadon nyerang dewek. Montong loba bacot bantar gede segera siap-siap sabab Andika dina poe ayeuna bakal dipodaran ku dewek sia. Rasakeun yo hiat besaat jeblot koleang kublak tobat. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Jabang Karang. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna prung cuang kawitanan. Saanggeus ningali kaayaan Karta anu geus asup kana jero sumur, waktu eta Kartinah teh ngarenghap jero bari neuteub kana liang sumur anu poek kulantaran kacida jerona. Jeung deui di eta sumur teh lain ngan saukur sumur biasa, tapi di dasarna teh aya hiji guha anu tangtuna eta guha teh tempat Karta jeung guruna samemehna cicing di eta tempat dina ngulik pangarti. Waktu eta Kartina ngagerantes dina jero hatena, "Cik Kang, ku abdi didoakeun mudah-mudahan sagala rupina lancar. Sareng deui abdi ngaharepkeun saenggalna engkang teh tiasa kengingkeun bong bolongan anu matak pingah keur urang. Mudah-mudahan tiasa terang di mana anak urang Kang. Sareng deui mudah-mudahan Kang teh tiasa ningkatkeun kamampuan anu leuwih luhur deui. Sabab leres abdi oge gaduh pangemot. Pastina oge urang duaan teh bakal nyang hareupan lawan-lawan anu teu gampil diungkulan ku urang Kang. Saupamina urang ayeuna teu nyiapkeun sagala rupina bahaya kanggo urang." Eta anu digerenteskeun dina hate Kartina bari mencerong kana kaayaan sumur anu poek teu kaciri nanaon deui salianti beleg-begna hideung poek mongkleng buta rata teu kaciri nanaon. Sedengkeun Karta anu waktu eta geus nepi ka dasar eta sumur manehna teh nangtung dihareupeun batu gede. Geuningan eta batu teh panutup lawang guha anu aya di dasar eta sumur. Bismillahirrohmanirrohim. Aki hapunten diri abdi ayeuna teh bade lebet deui ka guha kumargi. Abdi teh seueur karerepet sedang deui hoyong ningkatkeun deui kamampuan abdi aki. Eta anu digerenteskeun ku Karta bari nepak eta batu, ngadadak batu teh ngageser bray ka tembong lawang guha. Kaciri matak bingung lamun keur jalma anu kakara asup ka eta tempat mah, sabab di dasar eta sumur teh kacida poekna, tapi barang eta muka panto guha anu tina batu muka teh ka tembong di jero guha teh caang lir ibarat aya panon poe. Padahal mah eueuh panon poe eueuh nanaon, tapi caang bengras lir ibarat di tengah poe anu kacida bengrasna panon poe. Eta kaayaan guha anu waktu eta rek diasupan deui ku Karta sanggeus lila manehna teu datang ka eta guha. Sup manehna teh asup ka eta guha, sanggeus asup mah batu teh anu ngahalangan lawang guha nutup deui ku soranganna. Geus kitu mah Karta teh lempang nuju ka tempat anu rek dipake ku manehna ngulik pangarti jeung neangan bongbolongan masalah anakna jeung sagala rupa anu hayang dipikanyaho dina waktu ayeuna. Barang nepi ka tempat biasa digunakeun cicing salila aya di eta guha, manehna teh rutret ka ditu ka dieu inget deui ka zaman baheula keur bareng jeung guruna anu geus eueuh ti kieuna. Ayeuna mah ngan saukur tinggal tapak lacak baheula manehna jeung guruna dina ngulik pangarti di eta patempatan. Tapi eta tempat teh kacida leuning bersih lir ibarat aya pangeusina. Padahal mah geus mang tahun-tahun, geus leuwih ti 10 tahun manehna teu datang deui ka eta tempat, tapi kaayaana masih keneh
kawas samemehna kumanehna ditinggalkan bersih lir ibarat aya anu ngurus. Alhamdulillah geuningan ieu tempat teh masih keneh sarua kawas baheula. Tangtuna ieu tempat teh masih keneh kajaga. Alhamdulillah aki mudah-mudahan aki di alam kubur dicaangkeun dihapunten dosa-dosa, dilegakeun kubur atau diri abdi anu ayeuna ngamanfaatkeun sagala rupi anu dipasikeun ku aki sareng tempat anu diwariskeun ka diri abdi tempat dia kanggo ngulik pangarti. Mudah-mudahan sadayana ngocor kasayan kanggo aki supados aki teh tenang di alam barzah eta anu digerenteskeun ku karta waktu harita bari ngoloyong ka hiji tempat anu tangtuna jarang didatangan ku manehna. Barang nepi ka eta tempat teh waktu eta karta langsung ngageserkeun hiji batu sanajan gede tapi kacida gampangna digeserkeun ku manehna ngan saukur ditoel. Preh ka tembong aya hiji kitab hideung geus lumutan ku manehna teh ragamang dicokot bari diteuteub ngagerentes dina jero dadana. Ieu kitab anu di terus-terusan diteangan ku si Dadung Awuk jeung si Kunti. Nah kudu dihancurkeun atawa kudu tetap diingkeun di tempatnya ieu kitab teh. Sabab bahaya lamun kapanggih bisa kacokot kabawa ku dua makhluk eta bisa cilaka, bisa ruksak dunia kajawaraan teh. Sabab si kitab ieu teh kumaha anu mawana rek dibawa bener bakal bener, rek dibawa salah oge bakal ngaruksak cilaka. Nah kudu diantepkeun atawa kudu dibeuleumnya eta anu ngagolak dina jero dada karta mikiran kaayaan kita bari diteuteub, dipencrong, dibulak-balik, dibuka eusi kitab teh kumanehna ditalaah sagala rupana. Memang alus eusina tapi lamun kurang iman mah kurang sanggup dina ngendalikeun hawa nafsu geus pasti saha bae anu mampu leuleman eta kitab nepikeun ka sampurna geus pasti kamampuan teh bakal digunakeun jalan anu teu bener eta anu aya dina pamikiran karta waktu harita. Tapi barang keur mikir kitu bari mukaan nalaah eusi kitab kadenge aya sora guruna anu ngaharebos kana ceulina. Jangkarta ulah boga pamikiran hayang ngaruksak atawa ngahancurkeun eta kitab. Ulah ujang geus dina waktuna mah eta kitab teh bakal manfaat. Ujang bisa ngawariskeun eta kitab ka anak ujang ke lamun geus panggih. Sabab anak ujang teh masih kene aya di kieuna geus gede, geus loba pangartina, tapi kulantaran salila ieu digedekeun dina sakumpulan rampok anu tangtuna teu asing deui keur ujang teh eta rampok teh. Tapi ku aki moal dibejakeun sabab bahaya keur ujang, bahaya keur budak ujang. Engke oge geus waktuna mah ujang teh bakal nyaho sagala rupana ngan pepeujeuh wayahna eta kitab teh ulah diruksak. Ulah ujang simpen deui di eta tempat moal kapanggih ku saha oge moal ujang moal aya nu sanggup asup ka ieu tempat salianti ujang sorangan jeung ke anak ujang lamun geus panggih. Tah kitu bae ayeuna mah geus ulah loba pamikiran seug ujang rek tirakat gerak ulik deui pangarti di ieu tempat sabab loba keneh ilmu anu ku ujang can kateuleman. Seg ayeuna mah sing tenang ulah hariwang ulah ringrang. Geus waktuna mah ujang teh bakal suka bunga jeung anak pamajikan sabab anak ujang teh masih hirup, cek aki oge masih hirup, geus gede, geus loba pangartina ngan hanjakal pangartina teh dibawa jalan salah sabab dirorok ti leuletik teh ku jalma edan, ku jalma anu tangtuna. Ujang oge cek aki oge apal ngan moal dibejakeun ku aki dina waktu ayeuna. Ujang kudu neangan cara sorangan supaya nganyahuankeun saha anak ujang aya di mana jeung saha anu ngarorokna salila ieu. Tah eta bae ayeuna mah anu bakal dibere nyaho ku aki eta anu kadenge ku karta waktu harita atau puguh bae karta teh ngahulang ngaraga beneng tapi sanggeus ngagorowok
nanya kitu kieu deui hayang leuwih jentre teu kadenge deui sora guruna nyarita atuh puguh bae karta ngahulang deui bae bari ngagerentes. Geuningan kitu nya. Hatur nuhun Aki, hatur nuhun. Tadi nama ieu kitab teh ku abdi bade di musnahkeun bae sabab geuningan rugikeun ka ayeuna tos leuwih ti 20 tahun. Dua mangkluk eta masih keneh milarian kitab ieu, padahal mah jelas-jelas abdi teh teu nyolong dipasikeun ku guruna si Dabudung Awuk jeung si Kunti sabab guruna teh apal maranehna teh ngagunakeun kemampuan anu dipimilikna kana jalan anu salah. Sareng deui abdi teh teu nuhunkeun, teu menta tapi dipasikeun ku anjeunna sorangan supaya disimpan ku diri abdi jeung kedah diwariskeun kanu hakna dina waktosna. Tapi nah leres Aki, nah leres putra abdi anu bakal tiasa neuleuman ieu kitab dugikeun ka sampurna sareng tiasa nyanda kana jalan anu leres. Eta teh leres Aki sabab santos ditalaah ku diri abdi teu sambarangan Aki anu tiasa neuleuman ieu ilmu sabab saupamina kirang-kirang keimanan mah ieu ilmu teh bisa ngendalikeun jalmi anu ngulikna sanes jalmina anu ngendalikeun ieu pangartos tina ieu kitab, tapi pangartos anu diteleumana anu bakal ngendalikeun hawa nafsu jalmi anu ngawasana. Eta anu parantos kateleman ku diri abdi mah Aki sareng deui piraku putra abdi anu cek Aki bieu ayeuna teh aya dina jalan salah, tapi kunaon geuningan kitab ieu teh kedah diwariskeun ka anjeunna meureunnan kumaha engke teh kapayuna nah moal mata kabahayakeun kana jiwa jeung ragana sieun teh dianggok kana jalan anu salah. Aki eta anu terus-terusan ditanyakeun ku Karta waktu harita, tapi tetep bae sanajan manehna ngoroweco nyaritakeun sagala rupa ngebrehkeun pamikiran anu ngagolak dina jero dadana, tetep bae geus teu kadenge deui sora guruna teh. Atuh Karta teh ngarahuh bari neuteub kana eta kitab, tapi akhirna mah kitab teh disimpen deui di tempat asalna, terus ditutupan deui ku batu anu samemehna nutupan eta tempat panyimpenan kitab. Aduh lamun kieu mah aing teh kudu neuleuman ku sorangan sagala rupana. Hatur nuhun tapi Aki, hatur nuhun Aki parantos masihan bongbolongan ka diri abdi sanaos matak bingung ke diri abdi teh sabab tetep bae jadi partarosan ke diri abdi. Saurna putra abdi teh nuju aya dina jalan salah sabab diageungkeun ku jalmi anu salah, tapi kunaon ieu kitab kedah diwariskeun ka anjeunna. Bingung abdi teh, bingung Aki, tapi sanaos bingung oge abdi moal galider deui kitab ieu teh moal janten dilebur dihancurkeun ku diri abdi ari leres bakal aya manfaat namah kapayuna sanaos dukikeun ka ayeuna masih kene bingung. Gerentesna bari ngarahuh jeung geus kitu mah manehna teh indi teh eta tempat nuju deui ka tempat anu biasa digunakeun tirakat jeung sagala rupa anu kumanehna sok dilakukeun baheula jeung guruna di eta guha. Ayeuna urang tinggalkeun heula kaayaan Karta jeung Kartina anu geus aya di sumur legok Cikuray, khusus nama Karta anu rek ngamulai tirakat di eta guha. Caturkeun si Jabangkarang jeung Saraswati waktu eta geus nepi ka lembur tujuan, maranehna teh keur nanyakeun ka hiji jalma anu papanggih di eta tempat, tapi kacidahan jeluna sabab eta jalma mah teu apal. Atuh maranehna teh terus asup ka eta lembur, tapi barang nanyakeun masalah Karta jeung Kartina kacida ambokna si Jabangkarang teh sabab dua warga kalah kanyorongot nyarekan maranehna sabab nyangka maranehna duaan teh rek ngarampok eta lembur. Setan sia, dewek nanya jalma eta kalah kanyangka dewek duaan rek ngarampok sia.
lamun dewek rek ngarampok ke tempat moal tuh nyatanya kuas kitu patut langsung ngarampok warga anu cenggu dia tempat. Nasihat yang diwaraku dewek goblok jeblot koleang kuplok. Aduh tobat dasar rampok sia teh rampok sabab tatungan adika teh geus dipika wawu ku sakabeh warga di lembur-lembur sabab anu kadatangan para rampok teh dipimpin ku jalma anu tangtungana kawas sia awakna kawas batu karang matana peureum sia lain sia lain setan bener-bener sianya cucung ka debek cebrot koleang korentel aduh nyeri ampun nyeri. Waktu eta dua warga teh cecerowokan kitu atuh buguh bae. Saraswati waktu eta sanajan ambek oge kadua warga eta kulantaran geus nuduh anu teu bener sabab sanajan maranehna ngaku komplotan rampok tapi dina waktu eta mah eueuh niat saeutik oge hayang ngarampok. Tapi barang nempo kayaan warga disiksa ku si Jabang Karang sanajan disiksa biasa henteu matak ngabahayakeun jiwana tetep bae. Dampakna kedua warga teh kacida ripuhna. Kang tos disiksa karunya engkang karunya. Warga teh tiasa naon. Allah. Kumaha moal tiasa naonkeun bae nyaros kitu makeun bae nu penting mah urang. Tega duniatan kaos kitu engkang tos karunya bilih binasa nging. Cek Saraswati bari nyekelan leungeun si Jabang Karang anu rek najong deui. Lah ulah nging nyai ku akal diwara jalma kieu mah gobongan cungurna pitan patut kitu. Untung ku akangan ditajong biasa sabab lamun najong nama ke kekuatan mah wah tadi geus mencret ieu dua jalma teh. Tapi geningan kakara ditajong kitu patut oge heueuh geus 1000 kawas kitu komo lamun ditajong na ku dewek make kekuatan meureunnan geus bejad awak sia duaan teh tapi jawab nah sia duaan teh apal kan waran Kartina jeung Karta sabab dewek teh ngadenge ti batur dewek cenah mah maranehna teh pernah nempo si Karta jeung si Kartina asup ka ieu lembur. Nah bener eta jawab sia, nah bener kemendi indit tak. Nah aya kena di dieu lembur atawa geus indit lamun indit kemendi ka pelabuh mendi indit tak sia jawab. Cek si Jabang Karang waktu eta langsung nanya kitu beri molotot kadua warga anu masih keneh kumaragung nahankan nyeri. Tapi keur kitu teh burudul warga daratang ka eta tempat bari mawa pakarang bedog congkrang halu arit pepentung jeung sagala rupa dibawa masing-masing marwa pakarang kulantaran maranehna ti kajauhan geus lila nyaksian kaayaan dua warga anu disiksa ku si Jabang Karang. Urang podaran urang podaran ieu teh kapal rampok podaran kacilong atuh puguh bae si Jabang Karang jeung Saraswati teh waktu eta kacida ambekna barang ningali kaayaan warga ting burudul ngadon jerang maranehna setan sia nanahonan saha anu rek ngarampok ieu lembur saha sia dewek duaan mah ka dieu teh masa ku rek liwat sia bener sia warga nanahonan kikituan nanahonan hayang cilaka anu nikah sakabeh hayang cilaka ulah ku anu kikituan sia bisi cilaka ulah kuring mah mangarunyakeun anu nikah sakabeh. Waktu eta Saraswati langsung ngagorowok kitu kulantaran manehna mah teu ngaharapkeun loba korban di eta lembur sabab dirina oge moal ngantepkeun lamun warga-warga eta ngadon nyerang maranehna duaan dina waktu harita. Tapi caritaan si Jabang Karang jeung Saraswati teh eueuh anu didenge duanana langsung dihurup ku puluhan warga anu marawa pakarang masing-masing. Setan lo ngotong loba cacape kawas kitu patut kuring sakabeh teh apal sia komodi geus nyiksa dua batur kuring matakna sia teh kudu diwara sia bakal diwara ku kuring sakabeh. Cek saurang warga waktu harita langsung nyerowok kitu ngabobotohan sakabeh warga anu tangtuna geus pinuh ku kaambek sabab ningali dua warga eta
kaayana matak pikarunyaeun boborot getih padahal mangan saukur ditajong jeung ditenggel biasa ku si Jabang Karang. Setan bener-benernya arah dikata yang modar lamun kieu patut mah nyai ulah diantepkeun warah arek di baris-bariskeun beuheungna ge sok teu nanaon nyai teu nanaon kang ning cuang warah bae cuang warah nian nyiksa dugikeun ka parna kemudian dugikeun ka perlaya mah nging kang nging sabab warga-warga ilmu mah teu biasa nanaon nging jang warah bae urang lipukeun kang. Tembal Saraswati bari luncat manehna ge teu cicingeun langsung nyingkahan jeung tangtuna teu saukur nyingkahan serangan warga anu geus deukeut karek meupeuhkeun ngadekeun pakarang-pakarang anu ku maranehna dibawa pelesat siuk leplos jebrot cerelat kaceleng siuk leplos plos jebrot koleang kubrak aduh tobat nyeri aduh nyeri anjir nyeri brak warga ngan saukur sageprakan puluhan warga eta teh eueuh anu walakaya deui geus ngajurah roh nang karak bengkang bari boborot getih tina sungut maranehna. Sanajan kakeunaan tenggelan biasa teu ngagunakeun kakuatan batin tapi dampak keur warga mah nu teu bisa kukumaha kacida parnana. Dasar warga garoblok kabeh aran dikasa kabeh teh hayang modarnya dewek ka dieu teh nyieun masalah adieu teh ngan sakurek nanyakeun hiji jelma atawa dua jelma anu datang ka ieu tempat anu geus ngalantok ka ieu tempat si Karta jeung si Kartina saha anu apal dua jelma eta anu geus ngalantok ka ieu tempat lamun aya di lembur keneh di mana cicingna lamun geus init ka mana mantokna geura jawab eta hungkul sia dewek mah moal lila di ieu tempat samemeh ku dewek di podaran bener jawab sia saha anu apal kadua makhluk eta. Jok si Jabang Karang waktu eta ngagorowok kitu deui bari mutar ke teutepanana ka sakabeh warga anu humaragung nahan ka nyeri. Tapi waktu eta warga teh eueuh anu ngajawab teuing teu hayang ngajawab atawa teuing teu apal eta kaayanana. Waktu eta teh ngan saukur humaragung eueuh anu wani nyarita kumaha deui salianti ngarasakeun ka nyeri anu kumaranehna dirasakeun. Heh, warga sakabeh muntong aja radog bae sia bisa cilaka. Sabab kuring moal bisa ngahalangan di Kang Jabang Karang sia. Lamun andika sakabeh teu ngajawab pananya kuring duaan, andika sakabeh teh bakal binasa di tempat. Saraswati waktu eta ngagorowok kitu kulantaran manehna mah kacida karunyana ka sakabeh warga anu nandangan ka nyeri. Teu hayang si Jabang Karang nepikeun ka ngabinasakeun sakabeh warga eta anu aya dina pamikiran maranehna. Tapi barang keur mencrong jeung si Jabang Karang teh geus beuki ambek waktu eta aya hiji jalma datang ka eta tempat lompatan heup jang nyai heup ulah disiksa warga kuring teh ulah disiksa hampura ujang nyai hampura geuningan eta teh kapala lebur eta waktu eta langsung ngagorowok itu bari lulumpatan akhirna mah nepi ka hareupeun si Jabang Karang jeung Saraswati anu melotot mencerong ka cida sikeutna ka eta kokolot lembur. Lamun ti tadi sia teh datang ka hareupeun dewek sia moal aya kaya jadian kawas ge patut bongan wae warga sia sakabeh teh nganu nyerang dewek padahal mah dewek teh teu boga niat hayang ngaruksak dieu warga teu hayang nyiksa kemudian modaran. Tapi lamun teu dek ngajawab pananya dewek mah wes pasti modar di jalma teh sok nah sia apal anu ngaran si Karta jeung si Kartina di mana ayeuna atawa indit ka mana sia jawab sia aki-aki jawab bisa dibanting ku dewek. Cek si Jabang Karang waktu eta langsung ngagorowok kitu jeung ngajelaskeun sagala rupana kulantaran sabenerna mah manehna oge boga karunya kulantaran teu biasa nyiksa jalma anu teu boga kamampuan kecuali keur ngarampok eta mah lain carita sabab ngabela diri teu mungkin
manehna cicingeun teu ngalakukeun tindakan lamun keur kaayaan ngarampok aya serangan ti warga lembur anu dirampokna. Tapi waktu eta mah da eueuh niatan hayang kukumaha tetep bae nempo kaayaan warga anu geus teu bisa kukumaha teh manehna oge boga rasa karunya. Leres Bapak enggal saurkeun haterang ka jalmi anu namina Karta sareng Kartina saur rerencangan abdi mah eta dua jelema teh parantos ngaliwat ka ieu lembur ayeuna di mana atawa ka mana ngaliosna cobi terangkeun ka diri abdi duaan samemeh abdi moal tiasa ngahalangan Kang Jabangkarang ngabinasakeun sadaya warga ieu lembur kumargi tos cucungah ka diri abdi duaan. Cek Saraswati waktu eta manehna oge nyarita kitu bari mencrong ka kokolot lembur. Ari nami mah muhun tos terang kumargi teu acan lami ka dieu teh aya jalmi dua jalmi anu bade nyulik dua wanoja. Leres tapi tos teu aya di ieu lembur deui Nyai Ujang. Duga bade kamanangan ngaleosna mah ka belah kidul Ujang ka belah kidul. Tembal eta kokolot lembur waktu eta langsung ngajelaskeun sagala rupana. Wah, coba lamun ti tadi aya nu ngajawab kitu patut meureunnan moal aya kajadian kieu. Oh ayeuna mah rarasakeun si aku arani ka sakabeboan geus wani cucunga ka dewek. Ayeuna mah Nyai, ieu urang edit. Jang udag dua mangkluk eta teh. Kacileng les. Sanggeus nyarita kitu si Jabangkarang teu loba nyarita deui ka kokolot lembur jeung teu malire kaayaan warga anu masih keneh humaragung nahan ka nyeri. Waktu eta manehna duaan langsung ninggalkeun eta tempat ka belah kidul. Aduh, kunaon arandika teh teu loba pamikiran heula. Kawas gableg kamampuan luhur bae ayeuna kumaha. Andika nah geunah ngarasakeun ka nyeri kieu. Cek kokolot kampung waktu eta muterkeun teutepanana ka sakabeh warga anu masih keneh humaragung dihareupeun manehna nahan ka nyeri. Aduh Bapak, hapunten Bapak kumargi abdi sadaya teh terang kana tangtungan rampok-rampok anu mimpin rampok di sakabeh lembur-lembur. Tangtunganna teh persis pisan kawas budak lalaki tadi. Awakna pinuh ku sisit, matana beureum, matakna kami sadaya teh kacida ambekna hoyong newak eta mangkuk tapi geuningan. Teu salah wartos ti warga-warga lembur anu parantos kasumpingan komplotan rampok teh kakuatanna sanes bantrak-bantrakeun. Pak, sanes bantrak-bantrakeun. Tembal warga-warga anu keur humaragung nahan ka nyeri bari muringis teh nyarita kitu bari ngoneal hudang terus dariuk, tapi awakna teh masih keneh ripuh teu bisa kukumaha salianti diuk ngarasakeun ka nyeri anu lain caturkeuneun keur maranehna mah kacida ripuhna. Sing bener oge apal nah arandika teh sok sologoto kawas kitu patut, kecuali lamun dua mangkuk tadi teh ngadon rek ngarampok aya tempat meureunnan rek kitu rek ieu oge urang teh kudu ngalawan. Tapi geuningan dua mangkuk eta teh lain rek ngarampok lembur urang. Kunaon teh dijawab bae pertanyaanna meureunnan arandika teh moal cilaka. Cek kepala lembur waktu eta kacida ambekna kulantaran bener-bener sakabeh warga anu dipimpin ku manehna sologoto teu loba pamikiran sabab buktina teu bisa kukumaha salianti nandangan ka nyeri anu teu puguh naon anu diributkeun ku maranehna sabab si Jabangkarang jeung Saraswati waktu eta teu boga niat rek ngarampok lembur maranehna. Sedangkan Saraswati jeung si Jabangkarang waktu eta geus kaluar teh eta lembur keur lempang deui di jalan satapak nuju ka hiji leuweung nuturkeun indung suku. Terus rek neangan Karta jeung Kartina anu indit kapal badinya sanajan teu puguh ka mana tujuan maranehna, tapi
Ayo nama maranehna mual indit ka mana-mana deui salianti rek terus nunturkeun induk suku lempang ka belah kidul. Aduh nyai, geus kieu urang ka mana deui nya? Ka belah kidul teh ka belah kidul sabaraha jauh nya? Urang kudu nyusul 2 mangkluk eta. Aduh, kunaon warga teh teu apalkeun tujuan arek ka mana ka belah kidul teh. Eta anu diucapkeun ku si Jabangkara waktu eta bari garo-garo teu ateul kana sirahna. Muhun Kang, abdi oge ngemut kadinya. Tapi kan leuheung bae aya nama engkang, urang teh teu poekeun teuing tiasa ngalengkahkeun sampean teh teras ka belah kidul sanaos tujuan belah kidul teh da teu terang. Muhun bade ka mana ka belah kidul teh? Ujungna ka mana tapi kan teu poekeun teuing saur abdi oge teu poekeun teuing. Salagi tos terang ka mana indit namakan urang teh tiasa nyusul. Pokona mah teu kenging hariwang sareng abdi, mangga sareng abdi ka mana bae oge. Pastina oge abdi bade nyarengan engkang. Teu kenging hariwang Kang, teu kenging hariwang. Mudah-mudahan saterehna urang teh tiasa menakan 2 jalmi eta. Cek Saraswati waktu eta langsung nembalan kitu bari netep ngagelenyuk ka si Jabangkara anu ngarahuh kulantaran kacidahan jeluna sabab ngan saukur apal inditna karta jeung kartina ka belah kidul tapi teu nyaho tujuan belah kidul teh rek ka manana. Eta anu aya dina pamikiran si Jabangkarang waktu harita, tapi barang rek ngap nyarita deui gacileng geuningan sia nya bangkrukna. Waktosna ka bojeng seep cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu. Sahanya anu ngadadak datang ka hareupeun si Jabangkarang jeung Saraswati dina waktu harita. Insyaallah kapayuna kusim kuring diteraskeun deui. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.